ngadamel ieu syiran sejang ngalap kaberkahan sareng kamanfaatan lamun urang nuju ngaji sing taliti jeung gumati tanyakeun nu teu kaharti kajami nu langkung arti eling-eling santri-santri khususna santri lalaki masing bisa nahan diri kade kabodaku istri oge jeung ka santri istri masing sudina ngaji kudu nahan harga diri kade karayu lalaki umumna kasadayana anu kertolambul lina pamaget sareng istrina masing husu ngarajina keur ngaji loba gogoda lain beja jeung carita tapi eta teh fakta komo ku masalah cinta dina ngaji kudu leukeun kudu daek ngarapalkeun nu hese buru tanyakeun ulah osok diengkekeun mun ngaji teh kudu yakin kudu sabar jeung prihatin sareng ulah loba ulin jeung ngajina sing tarikin lamun ngaji bari husu pastina teh bakal timu kana sadayana ilmu nu dipasihkeun ku guru.